Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wastabdi Reviat dan Irawan. Abdi Rekiansyah. Maksud abdi duante bade ngawawancara ibu. Mohon Dupi ibu henteu ngawagal waktosna. teu sok mangga. Saterusan ka hiji. Ya, Naon profesi ibu? ibu mah profesi teh janten ibu rumah tangga, tapi sampinganana janten guru. Entah sabar alami ibu janten guru. Ibu teh ngawitan janten guru teh tahun 1888. Dugi ka ayeuna teh berarti tos 21 tahun. Mohon. Salian ti janten guru kegiatan ibu naon wae? Ibu teh mohon tadi ibu rumah tangganya salian di janten guru. Ibu teh kosok nyerat sapertos buku pengajaran misalnya jurnal penelitian teras sajak carpon sakali terus aya anu dibukukeun sakali oge aya di sababaraha media utamina media bahasa Sunda sapertos majalah Mangle Tribun Jabar. Naon motivasi ibu janten guru? Motivasi ibu janten guru intina mah painten pengabdiannya margi profesi guru mah benten sareng profesi sanesna. Urang teu tiasa milih kelas, teu tiasa milih status ekonomi, teu tiasa milih fisik, anu hideung, anu bodas, anu pinter, anu bodoh, anu beunghar, anu miskin, kedah sami dipikannya dididik sapertos ka anak sorangan. Namun pesan ibu kanggo sadayana pelajar kumaha Bu? Pesan ibu kanggo sadayana pelajar hidup kedah ngawasa tilu hal. Nu kahiji ilmu agama, anu kadua teknologi, anu katilu bahasa asing. Hal eta dipayogeun pisan dina era digital. 4.0 ayeuna sadayana sagala rupi berbasis IT, berbasis digital. Janten pami urang kakantun dina tilu dua hal eta yaitu IT sareng bahasa Inggris atau bahasa asing, urang moal gaduh nilai tambah dibandingkan sareng para pelajar sanesna gitu. Nah, dua hal eta teh kadah diwewegan ku ilmu agama anu maksimal gitu, kataatan urang ngadadasaran urang janten anu leres pribadi anu leres-leres gaduh akhlak anu karimah. Turun Bu karena waktosna rupina kegiatan wawancara abdi duaan dicekapkeun wae. Rupina cekap sakieu wae di dieu wawancara abdi sareng Ibu Hena di SMPN 11 Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.